Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina ieu danget urang tiasa tepang dangu deui dina acara Carita Sunda. Hasil karangan Kang Rudiansah anu padumukana di Leles Garut. Kalayan nyanak jejer carios nyaeta Lawon Bodas bagian anu kaopat. Atuh supados henteu nyangkolong teuing kana watos, mangga urang kawitan bae. Sok der. Ningali sikap Abdul Anwanian kitu, Mbah Berod jadi nafsu. Seperut Mbah Berod, mudag Abdul jeung Maya katut momo anu langsung lulumpatan sieun. Ditingang ku Mbah Berod. Pedah mawalingis harita teh. Dodi tembong masih keneh ti bebergeg nahan awakna Sinta. Anu harita masih ninihan awakna sarta arek ngegel beheungna. Kurang ajar. Hiya. Dodi harita manehna ngahegak ngatur napasna. Sedengkeun Silpi harita teh kabeneran ningali aya palu rada gede ngagoler dina ubin teu jauh ti manehanana pas waktu diserang. Terus dicokot laju, didagorkeun kana tarang Ihsan. Lumayan atuh Silpi bisa keneh ngalawan nya oge pangawakan awewe. Hampura Ihsan. Bletra. Brusut sirahna Ihsan langsung pencar harita keneh. Balas ditaguran ku Silpi lebah tarangna atuh. Kaliung, kapru. Awak Ihsan langsung ngakaliung namru kagigireun. Silpi kaayana sirahna pencar sapada harita. Atuh dedemitna langsung keluar ninggalkeun raga anu memang geus teu sanggupeun deui nyicingan. Kurinjal, Silpi gancang hudang laju muru ka pelebah Lisa anu ampir kawalahan nalika diserang ku jasadna Susi. Bari kaayaan Susi mah awakna teh geus rada dengdek, geus teu bisa deui ajeg. Beteungna templeng bari ku dawang eueuh pejitan samumurungkut urut dikeureut teh jeung dicokot pejitna ku Mbah Berod dipake tumbal pikeun para lalembut sabangsaning iblis di dasar leuwih teh. Teu anta parah deui curela celebet undukna Susi diteungeul ku Silpi make palu nepi ka bubuk tulang beheungna teh. Sirahna langsung coplok tina sambunganana. Kurutuk atuh harita teh. Moal bisa kasaningan deui ari kitu mah kubu bangsa lalamut oge. Korejat Lisa oge gancang hudang. Doni kadenge ayeuna manehna ngajarobok menta tulung ka Silpi. Tulungan Silpi, tulung ai kuring. Ceuk Dodi harita. Silpi kentak lumpat muru ka pelebah Sinta anu rek ngegel beheungna Dodi. Bletra harita sirahna Sinta tuluy didagoran ku Silpi make palu. Disusul ku Dodi anu harita ngablesakeun pasona kana matana Sinta belah kenca. Menang nyabut tina dadana Sinta dipinahkeun kana panona. Sat kucebak terus. Kaliung meweng gabruk awakna Sinta oge tuluy ngagebruk geus teu usik deui. Sarta Dodi oge gancang hudang harita teh. Maya kadenge nyarita ditujukeun ka Mbah Berod. Cukup. Rek naon teh sabenerna anjeun? Bet ngaganggu ka urang sakabeh. Halik ingkah. Ceuk Maya ngusir ka Mbah Berod anu terus lempang ngadeukeutan.
Jengkayan dina pila teh rada caang oge harita mah. Kacaangan ku senter HP anu masih dicekel ku manehanana. Datu aya HP mah nyekel kitu teh nya. Katamah di luar rada kacaangan ku bulan ti awang-awang, najan rada katutupan ku mega hideung oge tembus ka jero. Mai, awas Mai. Ceuk Dodi ngajarowok harita bari lumpat arek ngadengkek beung Mbah Berod ti tukang. Ngan orok kaya lingis panjang anu cekal ku Mbah Berod lir aya mataan. Nah atuh, ari deug-deug, ari gabres teh asa dimodalan. Lingis Mbah Berod langsung tamras kana beuteungna Dodi parat nepi ka tonggong. Maya nepi ka ngocek tarik terus kapiuhan. Pun kitu di Abdul jeung anu sajena pating jorowok. Dodi. Gedebru Maya langsung ngagedebru kapiuhan. Teu wasa nempo Dodi sakarat beuteungna katubles lingisna Mbah Berod. Eta kaayaan teh dimanfaatkeun oge ku Abdul Katut Silpi jeung Mumu sarta Lisa pikeun terus kalabur ninggalkeun eta pila. Jeung teu poho yeni oge anu masih kapiuhan terus dipangku ku Abdul laju kabeh arasup kana jero mobil. Cius indit ninggalkeun eta pila. Sedengkeun ayeuna caturkeun di jero pila. Regeyeung Maya anu masih kene kapiuhan teh terus dipanggul ku Mbah Berod pikeun tuluy dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Beri nyarita ngomong sorangan harita teh. Tenang geulis. Nu geulis mah bagai selamat. Rek dikawin ku si Akang. Ceuk Mbah Berod beri lempang. Harita teh di jalan anu remet ku tatangkalan. Pikeun terus balik deui ka puncak Gunung Lawu tempat dumuk matuhna. Dianteur ku sinar bulan anu katara remeng-remeng kahalangan ku dang daunan. Ayeuna tunda heula lalampahna Mbah Berod. Katut rombongan Abdul anu kabur disamobilkeun kajeun padadet oge. Ayeuna urang nyaritakeun deui Erwin anu kasarean di leuweung. Harita teh barang jeung kajadian Ihsan dirogahla ku Mbah Berod. Tuluy lilir tina sarena kebeg Erwin reuwas sabab Ihsan nyampak geus eueuh. San kamana maneh San? Erwin haben jojorowokan bari harita korejat hudang tuluy lempang teu puguh tujuan neangan Ihsan. Bari kayan alam ukur remeng-remeng harita teh. Barang keur kitu cetut sukunana jeung batu kalieung kurupas. Awak Erwin labuh tuluy nyuksruk kanu bala. Aduh. Erwin muringis tuurna boleger neungar batu anu mencos. Tapi kanyerina bamun teu dirasa. Tuluy we lempang bari ingkruk-ingkrukan. Karep hayang bisa kaluar ti eta leuweung. Ngan nasib anu nangtukeun nalika keur anteng lempang kitu coblesat teh. Harita aya lingis panjang ngablesat langsung nobros genggerongna. Ari sabab Erwin harita bet pasangruk jeung Mbah Berod anu keur mangul awak Maya. Kadenge sora Erwin anu calawak eueuh soraan sakarat ngalupaskeun nyawa harita teh. Awakna ngabebengkang dina luhur lemah kahujanan. Lengis nancleb panon molotot getih ngaburial tina sumut jeung tina tatuhna. Alam ngadadak motah hujan angin dordar gelap harita teh. Adawak celep lingis panjang terus dicabut deui ku Mbah Berod. Burial atuh getih harita ngaburial tina tatu. Geus kitu maleos Mbah Berod terus indit ninggalkeun layona Erwin taya ras-rasan. Gedik lempangna kancang pisan pikeun muru ka imahna.
Tur sanges nepi ka imahna, rat-rat awak Maya terus dibaregot dina tihang anu meunang ngahaja nyieun. Geus kitu, hur dibanyur ku cai saemer leutik harita teh. Atuh kurubuk. Maya langsung sadar deui tina kapiuhanana. Pikeun nambahan rasa kakagetna dina waktu harita. Maya kadenge nyarita, aya di mana ieu? Aya di mana ieu teh? Aya di mana kuring? Ceuk Maya bari nitenan kaayaan di eta tempat. Saha anjeun? Di mana ieu teh? Awak kuring beti baregot kieu. Ceuk Maya deui bari gubagebig awakna hayang leupas. Tur di hareupeunana kiwari aya Mbah Berod keur nyadiakeun cai sabaskom jeung kembang 7 rupa. Katut getih hayam camani hideung meunang ngadadak mencit rada kumupu keneh oge. Mbah Berod teh mong nyamperkeun bari pok nyarita ditujukeun ka Maya. Bagi Aglis, ieu kakang calon bisa lakieun anu geulis apanan. Ayeuna urang hijikeun janji kasih secara ikrar ka para iblis geulis. Geusan urang nyorang kahirupan babarengan gitu dah. Cek Mbah Berod nyarita ditompokeun kana celi Maya belah katuhu. Laju nyokot cai kembang 7 rupa dina baskom, tuluy dikepret-kepretkeun kana awak jeung beungeutna Maya 7 kali dikurilingkeun. Bari bibir anu noroweco maca jangjawokan semu dihalangkeun. Awakna rerendekan siga anu joget. Hehehe, ulung-ulung jawang bayi, bagia ulung-ulung, ieu kuring kakait ati ku bidadari. Kapentang rasa ku mojang lajang, mangga gelah hadir duh junjungan. Gelah saksian ieu karawitan, abdi ngalaki rabi jeung buah hate eueuy deudeuh. Jeung salila Mbah Berod ngurilingan awak Maya anu dibaregot teh bari ngepret-ngepretkeun cai kembang 7 rupa kana awak Maya sakapeung bari ngeletan harita teh. Beheungna Maya atuh anu meuremkeun panonna miceun kasepel hayang ongkek sabab nempo rupa Mbah Berod anu pikagilaeun jeung sungutna anu bau cikong. Sadar ayeuna mah Maya aya di mana. Antukna Maya tuluy ngoceak satakerna nalika dipaksa kudu nginum getih hayam camani hideung teh dina panci. Aing teu sudi kurang ajar. Aki-aki, lepaskeun setan. Lepaskeun kuring. Maya terus bawalieuran miceun beungeutna harita teh. Bari ngabalemkeun bahamna, rapat-rapat mung aya getih hayam anu asup kana bahamna saeutik oge. Sakapeung nyiduh nalika karasa aya getih hayam anu antal kana biwirna jeung letahna. Mbah Berod tetep harita teh maksa. Kuris, buru-buru ya. Gerak eut ieu cai getih hayam teh. Gelis ngarah urang duaan jadi jalma sakti. Jeung jadi raja jeung ratu dukun, raja jeung ratu dukun. Di ieu Gunung Lawu kitu dukun sakti pokona mah. Najis kurang ajar setan. Salaki aing dipayahan ku maneh kurang ajar. Babaturan aing oge paraleh ku maneh. Berod setan. Maneh kudu tanggung jawab setan. Maya harita jadi nekat nyarekan Mbah Berod lamun seug kongang mah hayang neureuy buleud hirup-hirup. Gelis urang sok ngarumpak takdir. Takdir anu geulis tetep kudu jadi pamajikan si Kakang Berod teh. Nah anu geulis nyebut mung oge ha.
Pokoknya mah kudu jadi pemajikan si kakang pokoknya mah. Tembal Mbah Berot bari mengoskeun bibir Maya sina calangap nalika dipaksa kudu nginum cai getih teh. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug aya sora anu disada ngakuluprak di luar. Sora suku jalma ngojengkang ninggalkeun pakarangan imah Mbah Berot. Atuh kapaksa Mbah Berot harita ngeureunkeun heula niatna. Leos Mbah Berot init panci wadah cai getih hayam camani hideung ditunak deui dina meja gep kana lingis panjangna. Kedik muruka pakarangan imah laju lempang ka pipir. Bisinya aya jalma ngulampreng ka eta tempat manehna cicing. Tapi barang ditempo ku manehna tetela lonok geuningan ragrag tina kenteng imah. Kukituna Mbah Berot gancang asup deui ka jero imah. Gebeg. Mbah Berot ngagebeg sabab di jero imah kasampak maya geus eueuh dina tempatna. Tari tinggal tamang urut ngabaregod teh. Kurang ajar. Kamu anak calon pemajikan aing teh buat eueuh. Kurang ajar, setan alas. Mbah Berot harita ngajarowok mepeuskeun seuneu amarahna dumeh awewe anu dipikahayang ku manehna nyampak eueuh teuing aya anu ngabebaskeun teuing kabur sorangan. Gedik Mbah Berot kaluar deui ti imahna bari mawalingi sepanjangna pikeun neangan Maya. Leuwihna ti kitu Mbah Berot jadi nafsu sabab panto tukang nyampak geus muka bangun ngahaja aya jalma anu asup ngaliwatan ka jalan tukang. Sedengkeun Maya anu keur diteangan harita teh keur dipangul harita teh ku hiji jalma make taregos hideung. Malah harita teh Maya oge jadi ganeng jeung nenggelan tongong jalma anu mangulna lulumpatan sabab teu nyaho jeung sieun eta teh sarua jalma jahat. Lepaskeun saha maneh, lepaskeun kulang ajar. Cek Maya anu harita ganeng menta dilepaskeun tapi teu dipalire. Togoy we tug nepi anjogna ka hiji imah panggung leutik tuluy asup. Maya tuluy diecakeun dina amparan sama. Kadenge sora lalaki anu ngahegat capek tur ngalaan taregosna warna hideung teh. Barang red katempo ku Maya koreng Rendi geuningan anu gancang diuk sila deketeun Maman sarta nini-nini cetuk kuis keur diuk emok bari nyepa. Rendi, Maman. Maya siga anu teu percaya nyidik-nyidik beungeut Rendi katut Maman. Rendi gancang nembalan. Benar Maya, ieu urang hampura tadi geus ngareurewas. Tembal Rendi bari sanup-sanup menta dihampura. Pedah tadi geus ngareurewas ka Maya nalika dibawa ka tempat eta. Kituna teh bari reng hapranuk semu anu capek. Maman kadenge milu mairan sorana rada dumareda. Babaturan urang saware geus aya nu maot Mai. Korban ka kejeman si Mbah Berot. Tur di dieu aya Ma Erot anu siap ngabantu ka urang Mai. Ceuk Maman. Maya ngareret ka Ma Erot tapi teu ngomong ngadon nanya deui ka Rendi katut Maman. Jeung ari maneh nah bet bisa araya di ieu patempatan lain reka imah mah ucup. Ceuk Maya bari neuteup harita teh. Rendi geuwat nemalan. Panjang caritana Mai. Pangna urang duaan ayeuna bisa aya di dieu teh. Sok atuh geura tanya Ma Erot ku Maya ari sababna. Ma Erot pisan tadi teh anu geus nulungan urang duaan. Nalika tadi nyasar di alam lemes. Ceuk Rendi
Sedengkeun maya rete harita teh ka Maerot sarta gancang harita mah ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Gep dua leungeun patarema jeung aneh kumaya karasa bet aya anu nyaliara kana sakujur awakna. Karasana teh hanit. Hampura abdi mah Ceuk maya kakarak harita ngomong. teu naon nyai. Sok cicing di dieu hing tangnang heula kainya. Tah cai herangna inum. Sok geura inum heula kainya keun. Kumaha urang caritakeun. Naon sababna? Naon sababna? Hidup patali jeung perkara anu karandapan ku hidup sakabeh. Khususna karandapan ku Jang Rendi katut mama nalika nyasar kalam lemas. Yo jujutana teh nyai. Ceuk Maerot bari dedek-dek langsung nyaritakeun ngeunaan pangalaman Rendi jeung Maman anu kungsi nyasar ka alam lemes. Tug nepi ka ditulungan ku Maerot anu kungsi narima wangsit ngaliwatan impianana. Kudu nulungan jalma-jalma anu keur diudag ku Pati Mbah Berod. Dukun jahat telenges ka sasama anu geus taya ras-rasana ka manusaran. Nyawa sasama geus dianggap murah ku Mbah Berod mah alatan Mbah Berod ngalap ilmu hideung anu meles. Jeung anu datang ka imah Maerot teh nyaeta dulur sakembaranna katelahna Ma Urat. Maerot sareng Ma Uratnya ieu teh sakemaran. Jalma ti lemur Pasir Kelir jeung Pasir Kelir teh nyaeta wewengkon anu kungsi kaliwatan ku Rendi katut anu sejen-sejena nalika are kapila anu jadi tujuanana. Maerot kadenge mungkas guaran caritaanana. Tah kitu nyai. Jujutana teh hampura jadi nyai. Ngarasa ruas nalika dibawa ku Jang Rendi ka ieu tempat. Eta teh ditahan apaanan. Oh gitunya mah. Sareng teu sawios-wios mah abdi oge ngartos Tembal maya jeung aya deui hal anu kudu dikanyahokeun ku hidup ayeuna nyai. Yen nyai kudu nyokot patung arca sarta lakon bodas anu aya di pila. Di pila nisa teh geuningan. Terus bawa ka dieu tur pasakeun ka mah kitu tah nyai. Lawan bodas sareng arca ke abdi asa kaimutan ieu teh mah. Abdi ngawitan lebet ka eta pila sawaktos nuju beberes ngabersihan anu kotor. Abdi kantos ngarampak kain nya kain warna anu bodas anu ngarungkup hiji patung jalmi bahana tina batu. Tur teu aya panangan, teu aya sampean deui. Tina riuk pamenteuna eta patung bangun anu nebarkeun hawa amarah sarta neuteut ka abdi siga anu ambekna. Dumeh abdi wantun ngarampa lawan bodas anu ngarungkup eta patung. Ceuk maya ngahuleng tur nginget-nginget nalika dirina keur beberes tempat paranti lalajo di pila. Tah geuning si nyai ngeutin keneh. Nyai Jang Rendi pernah ngarampa lawan bodas anu ngarungkup patung jelema buntung jeung alatan nyimayang ngarampa eta lawan bodas anu ngarungkup eta patung. Raja Pati terus lumangsung ngancam ka hidup sakabeh jeung geus limaan anu jadi korban. Ceuk Maerot bari ngareret ka Rendi. Anu dereret harita gentak nyarita. Nya mah nah atuh bet gagabah nanaon teh jadi we kabeh cerilaka sarta kuring tepi kapisah jeung pamajikan. Nya mah urang ge kalengitan cinta anu ayeuna geus maot. Maman nyambungan. Maya tembong muraleng ka Maman jeung Rendi pok ngomong. Naon? Marana teh bet siga anu terus nyalahkeun ka urang geuningan. Kade ngomong teh tong sangeunahna lah. Bet urang oge kalengitan salaki sarua peurihna. Urang ngarampa barang di eta pila lain ngahaja hayang cilaka tapi mersihan.
Pokna Maya hatena bener-bener kasinggung ku caritaan Randy katut Maman anu bangun tuluy nemleukeun ka dirina. Mai, ulah salah paham gitu. Mai, urang teu nyalahkeun ka didinya hampura mai. Hampura pokona. Kuring nya mai hampura urang oge. Mai, lain maksud kitu. Cek Randy jeung Maman harita teh. Maman jeung Randy sigah anu reuwaseun deui geus ngomong ku caritaan anu matak nyinggung perasaan Maya. Ku kituna gancang dua anak mentah hampura. Sabar nyanyi sabar. Jeung Randy katut Maman. Nyarita kitu. Nyanyi kudu asa hampura. Maklum karunya mak aya masalah teh di parasakeun pibaturan parebut pabentar paham. Kayak nambisi nabahan kurawat ieu nama hayu urang gawe babarengan pikeun nyalametkeun diri hidup kiruan musibah aja pati terus nong toyong hidup sakabe apanya nyata kiwari mah yang hareupan naon rupa anu bakal cumipa kitu nyai. Renghap Maya narik napas jero. Nya mak kitu deui Maman jeung Randy hampura kuring oge punten abdi deui mak sikep abdi kirang sae sareng ari abdi kedah kapila deui kitu mak mohon pikeun nyandak eta patung katut lamun bodas teh mak hariwang mabili aya Mbah Beron apaleun abdi kapila bari kedah iraha di abdi kapila teh mak. Tenang nyai mak cikeneh nyarita mak siap tanggung jawab yakin hidup pasti selamat yuk ayeuna kapila ayeuna keneh baturanku jang Randy katut jang Maman kaitu keun ku mati dieu baris dijaga hidup tiluan supaya katingali ku jelema sejen supaya teu katingali ku jelema sejen komo ku jelema jahat kitu tah maksud mah teh nyai. Walon Ma Erot harita ngayakinkeun Randy kadenge nyambungan ku caritaan. Nya pokona malah tenang we. Sabab kuring wae tadi basa nyalametkeun Maya tina cengkramana Simbah Beron di imahna apanan teu katempo ku Simbah Beron sakitu lempang kahareupanana oge. Iraha atuh Kang urang mangkatna ayeuna kitu. Nya ayeuna Mai mengpeung berang tur babari neanganana katut pan geus di widian ya ku mak kitu tah matak urang rek nungguan naon deui Mai. Oh nyaman hayu atuh man mak doakeun abdi sing salamet hasil ngengkeun eta syarat teh ceuk Randy. Mohon mak doakeun abdi sing salamet serta hasil dina pamaksadan Tempas Maya. Nyauyang nyai yuk kaitu dijulungkeun ku piduan mah sarta dijaga ti dieu hidup ciruan mugi salamat kalayan hasil nyokot eta lawan bodas katut patung teh patung arsa teh kitu tah nyai ujang. Mohon mah abdi tiluan sejam mios permios mah. Geus kitu mah Maya jeung Randy katut paman terus sarengkat tina tempat diukna. Tuluy arini tinggalkeun imah nama Erot pikeun terus ngajujuk ka Pilanisa. Tempat ayana Rajapati anu geus lain sakali dua kali kajadian di eta pila. Heuleuh waktosna kabujeng see. Ieu carita Sunda jejer cariosna lawan bodas bagian anu kaopat urang cag heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing urang sambung deui dina seri anu kalimahna. Hapunten anu kasuhun ti Mang Ridwan sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak